Ngaran kuring Ivan. Kuring boga pengalaman mistis anu matak pikasieun. Saacana kuring cicing di Bandung jeung indung bapak kuring. Jeung kuring ge boga hiji lanceuk awewe. Nya anu harita mah matak pikakeheuleun. Kusabab lanceuk kuring teh sok nyarita wae anu matak pikasieun. Awalna kuring percaya jeung sieun kana omongan eta. Ngan lila-kalilaan kuring malah jadi keheul jeung teu sieun. Pamikir kuring eta mah ngan ukur nyingsieunan hungkul meureun. Caritana kuring teh keur jeung babaturan kuring anu di mana keur ngagawean hiji tugas anu emang kudu digawekeun ku lobaan. Kuring indit ti imah teh aya kana jam hiji beurang. Teu karasa dina ngagawean tugas eta waktu teh geus aya jam genep nyedek ka magrib. Harita kuring ge ngomong kanu jadi babaturan nya maksud rek mulang ti heula. Kusabab waktu geus nyedek ka magrib nya jalan oge rada poek. Kuring motong ka gang ameh teu macet. Di dinya kuring manggihan aya makam gede anu di mana eta makam teh loba tatangkalan anu galedek. Tapi kuring teu malire kana eta makam. Ngan basa ngaliwatan hiji tangkal anu gede pisan. Ujug-ujug astagfirullah katempo ku kuring aya kain bodas anu ngapung. Tapi harita kuring teh langsung mikir anu aneh-aneh. Pamikir kuring eta mangan ukur kain anu katebak angin hungkul meureun. Nya kuring ge teu mikiran deui kana eta kejadian. Kuring langsung ngebut ame gancang ninggalkeun eta tempat. Sanepina di imah kuring nyeritakeun kanu jadi lanceuk kuring ngeunaan kejadian anu tadi kaalaman ku kuring. Bi abi ngaliwat ka kuburan kan? Tuluy, abi ningali aya kain bodas ngapung. Heug sia, mana dituturkeun ku Kunti eta teh. Bogong meureun ka maneh. Angger ari geus ningsieun teh. Moal sieun, sok we cenah datang ari bogoh mah. Sanggeus kuring ngobrol jeung nu jadi lanceuk nya kuring langsung indit ka kamar anu niatan rek main game sabari nungguan rasa katunduh. Singket carita waktu geus nunjukkeun jam 12 peuting. Kuring oge mutuskeun jang sare kusabab geus karasa tunduh. Basa kuring meremkeun teu lila. Ivan, tulungan kuring. Kuring ruas kacida. Nah aya anu ngaharewos ka kuring. Jelas kadengena kana ceulik kuring. Kuring awalna rek teu malire. Sabari tuluy meuremkeun panon jang sare. Kusabab pamikir kuring teh eta pagawean lanceuk kuring. Ngan basa dipikir-pikir deui panto kamar kuring teh dikunci.
kuring langsung ngurubunan awak kuring make simbut sabari babacaan. Kaisukanana kuring hudang sare, nah awak teh karasa capek, berat jeung carangkeul. Padahal kuring teh asa teu migawe anu berat-berat. Singket carita, basa jam hijian, kuring ge indit deui ka imah babaturan, jang megawe tugas anu can beres. Kusabab ieu tugas, kacida lobana, kapaksa anu akhirna kuring kudu balik jam 10 peutingan. Basa tugas geus beres, kuring teh langsung balik. Malahan kuring ngadon ulin heula jeung anu jadi babaturan. Teu karasa waktu ge geus aya kana jam 11:30 peuting. Kuring kaingetan kusabab kolot kuring nga-WhatsApp ka kuring. Nya babaturan kuring oge ngomong lamun manehna nitah kuring mondok di imahna, kusabab lamun balik ayeuna bisi aya matak cenah. Jaba geus peuting oge. Ngan kuring nolak, kusabab kuring dititah balik kudu jadi kolot kuring. Nya kapaksa harita kuring kudu balik. Anu mana dina balik nage kudu ngaliwatan jalan anu sarua deui. Tapi didinya harita karasa leuwih keung jeung leuwih poek. Basa kuring ngaliwat, ujug-ujug motor kuring mogok. Kuring ge mariksa motor kuring, naon anu jadi masalahna. Basa dipariksa teh geningan anu salah. Samalah bensin eta motor ge pinuh keneh. Nyatukna kuring ge mutuskeun jang ngadorong motor. Teu lila dina kuring ngadorong motor, nah lengkah kuring teh karasa berat. Harita kuring karasana siga anu nyekelan suku. Jeung karasa siga aya leungeun anu tiis. Basa kuring malikeun awak. Anu mana maksud jang nempo naon anu nyepengan suku kuring teh. Jeung basa ditempo, gening eueuh sasaha. Sanggeus kitu, nya kuring malikeun di awak, maksud jang nuluykeun deui ngadorong motor. Basa kuring malikeun di awak, astagfirullah. Kuring rewas kacida, kusabab aya jurig hareupeun kuring. Ketempona ku kuring eta jurig teh make baju bodas. Bukna nu cawig-wig jeung panona anu eueuh sabelah. Geningan eta teh kuntilanak. Kuring ge labuh ka tukang. Anu ngabalukarkeun kuring jadi diuk dina taneuh. Tuluy eta kunti teh nyampeurkeun ka hareupeun beungeut sabari ngomong. Tulungan kuring. Kuring kasiksa. Tulungan. Tulungan kuring. Kuring kasiksa. Tulungan.
ngadenge gitu, kuring ngekeleper pingsan. Teu inget ke alam dunia. Kaisukanana kuring diriung ku warga. Anu satuluna kuring dibawa ke salah sahiji imah warga. Kuring nyaritakeun kejadian anu kamari peuting ke alaman ku kuring. Warga ki aya nu nyarita lamun aya korban anu diruda paksa ku kabogohna tuluy disiksa nepi ka maotna dipalebah dinya. Malah loba anu ngomongna oge lamun panona teh can kapanggih nepi ka ayeuna. Ivan, tulungan kuring.